Iya jalan ku ke rarujitnya aing aing make helikopter karena ragok ieu teh jarak deket. Eta rek ka mana nya cu utiu sakitu rarujit kieu ampun aing mah asa kabina-bina. Aing ningali cu utiu meni asa raridu aing. Ridu naon ieu teh peda abi make tiung segi 4 lain alus berhijabnya Lain ku tiung gitu ai tiung mah da kuduna ieu ningali emas astagfirullahaladzim mereka dipapake atuh rek ka sawah oge. Ari ibi paduli teuing atuh ridu ku emas mah daripada ibi ridu ku hutang. Nah saha nu boga hutang cu utiu da ibi mah teu boga hutang. Ari teu boga hutang mah atuh katun ka awak gede. Ari emas eueuh. Talung-talung abi atuh awak leutik ge ridu ku emas tingali. Puguh mamawa duit mah. Puguh he da jelema beunghar mah atuh pantes. Heueuh atuh da abi mah beunghar tadina. Rek ka mana eta cu utiu moal botol? Erek kadukun, Erek naon? erek ngubaran jelema. Nah make diubaran cu utiu. Apanannya jelema teh geuningan sok aya nu hese mayar hutang tah ku abi teh digawean. Lamun jelema anu bener-bener teu boga singgera dibogakeun, lamun anu api-api teu boga tah healing wae manehnana singgera dieuweuhkeun hartana teh. Ibi milu atuh cu utiu rek ngubaran. Ngubaran naon ieu teh? Heuh ngubaran diri we atuh cu utiu hayang beunghar. Naon ari ibi hayang beunghar mah usaha atuh lain kudu kadukun. Heuh bisi salah ngaran atuh ibi teh cu utiu. Ah ibi mah lain salah ngaran lain. Nah naon atuh? Ah ibi mah emang teu cocok jadi jelema beunghar mah teu kabeungetan. Nah kalah ngaledek cu utiu mah ampun aing milu cu utiu ka dukun.